atau iya baik korasinya punya nyarande wedi kan Rasul cari nyarande kan tara terbit dina tangkal ieu upami khutbah teh catat sareng eta tangkal ngan hiji waktu aya sahabat anjeunna teh ahli kayu jadi kreatif gitu nya tukang kayu sumping ka Kanjeng Rasul ya Rasul kumaha upami abdi ngadamel mimbar didamel di mimbar supados anjeun langkung nyaman langkung pantes ku Rasul teh disetujui nu didamel mimbarna Rasul sanes tapi Rasul menyetujui teu ngalarang upami Rasul teu ngalarang berarti beunang. Nah, alih Rasul teh kana mimbar an aya kisah nu menarik ketika Rasul ngali khutbahna dina mimbar para sahabat ngupingkeun khutbah jeung kuping suara nu ceurik anu nangis ketika Rasul ngupingkeun khutbah teu anu ceurik saha ieu lieu saha ieu ceurik pat katarik ceurikna teh ternyata ketika dipilari anu kercerik teh ternyata tangkal anu biasa Rasul jalan dinya tangkal kor masya Allah curik ternyata namun ketika ditaruh Kanjeng Rasul eta tangkal teh rindu ka Kanjeng Nabi eta tangkal teh cinta ka Kanjeng Nabi biasana Nabi sok caket anjeunna wae biasana Nabi sok caket sareng eta tangkal ayeuna mah tebing ngalih tempatna eta tangkal ngarasa sedih dikantunkeun ku Kanjeng Nabi pohon saja cinta sama Rasul pirang kurang kan henteu mata ceurik eta tangkal teh diupahan ku Kanjeng Rasulnya diupahan di usaha tong ceurik deui tong serempeh jempe kayak ditutupkan mampu ya repeh lamun mah teu diupahan ku Rasul saurna eta tangkal bakal tuluy kadenge ceurik nepi ka engke poe kiamat an untung diupahan ku Kanjeng Rasul tuh masya Allah salah sabios mukjizat keanehan keajaiban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boro-boro jelema sasatoan tatangkalan cinta ka Kanjeng Rasul